Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang mas kena tiasa watepang dangu deui tiasa sasarengan deui. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jajarna si kamileung dina dinten ayeuna teh bagian anu kagenep puluhna. Mudah-mudahan ku ieu cara dongeng sudah teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu panggeberamana hiburan ka mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sukulakna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta memulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra sapadotnya kolong tingkana waktos mangga urang dilajengkeun ieu dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng wilujeng manco dina hapena sawang-sawangan prung ah. Para mitra kaum dangu sadayana, panji sanam anu pepanggih jeung aki jeung bapak-bapak sewaktu manehna ngaliwat ka perkampungan. Panji sanan anu ngobrol jeung bapak-bapak tur bapak-bapak harita ngajelaskeun itu jeung ieu na ngajelaskeun masalah si kamileung anu mimiti boga karaton cenah anu muncunghul di ibarat suung. Panji sanan ungut-ungutan pok si bapak harita ngomong ke panji, punten pak, tenten sirawi si kamileung teh kawitna ti hiji kampung sumohon ti hiji kampung eta kampung anu tos diramalkeun ku si kamileung yen bakal menang bencana dina samingon kapayuna cenah kitu dina waktu sarita. Tapi eta warga teh memang tengah garugu sapalih mah satengahna ngiring ka si kamileung satengah deui masih kena caricing di eta pitempatan. Teh mohon we saatosna si kamileung nyingkah ti eta kampung ulut sababaraha dinten tabuhan tos diramalkeun teh ku hiji sinatria anu gagah nyata si kamileung. Gunung anu disebutkeun Gunung Rancu anu teu sabaraha ageng harita nyembur tur ngancurkeun kampung anu aya di handapna di suku Gunung Rancu nyatana Gunung Cipancur atanapi daerah Cipancur tempat si kamileung asalna. Sadayana teu aya anu harirup mung sababaraha jalmi panginten nu tiasa nyalametkeun sasesana mah nya perlaya sadayana bumi-bumi hancur. Saurna mung aya sababaraha hiji bumi anu memang masih kena utuh kasup bumi jang kamileung cenah sareng masjid paningalanana cenah kitu kacida pisan dasat atunya pak ih kan tenan atuh. Nah eta memang tos diramalkeun tos kedah kitu panginten tidinya teh si kamileung nya ocapna mah si kamileung nyingkahna eta pitempata teh ngadongkapan hiji tempat anu mana eta tempat teh saurna kantos dianggot tarung kapungkurna ku si kamileung. Eta kebon jati anu kacida pisan ageng teh namina jati kamileung, jati kameling anu satosna teu aya jati kameling saantaran tarungna si kamileung jeung hiji aki-aki anu gagah sakti dina waktu sarita tur nepikakeun tina pegunungan teh jadi lengkob anu kacida pisan jerona nyata anu sebat ayeuna cenah situ kameling gitu. Oh gitu. Nah tidinya si kamileung teh cenah ngabangun kerajaan tapi danya kitu ai kerajaan mah teu terang iraha ngabangunna nyonya muncul we cenah enjing-enjing sawaktu rahayat tos nuju barobo cenah di enjing-enjing nyampak tos aya bangunan bumi sareng karaton aya cenah dirinya. Wah atunya hebat atuh kitu mah ceuk panji sanan anu kagugu lantaran ku hebatna si kamileung anu mampu nyeun karaton anu sakitu hebatna dina waktu anu sapeuting. Ngantukna panji sanan harita ditanya ku si bapak, punten Ujang ari Ujang teh bade ka mana atuh? Kalarasan pada ngalalana pak. Nyantos satu gitu mah bapak bade aya acara pan
Sumon bapak teh biasa we acara tahunan anu diayakeun di kampung. Bade atuh sugan milelehengkeun ningali. Atuh nuhun pisan Pak. Karasana bigi rada dibojang puguh atos ieu teh. Oh nya sumuhun atuh. Nya nuhun pisan atuh Pak. Cek panjisanan harita nu langsung pamitan. Si bapak oge nu langsung pamitan. Panjisanan anu ngagidig harita bari mawaha teh nu penasaran. Kawas kumaha sabenerna si Kamileung? Kawas kumaha sabenerna raja atanapi ratu di negeri anu anyar nyaeta kerajaan Jati Kemeling. Dina hate panjisanan ting kunaon aya hayang nyampeurkeun hayang ngabuktikeun di mana sabenerna nu ngaranan kerajaan Jati Kemeling. Panjisanan anu dina waktu harita ngapelesat lumpat nu maksudna rek neang kerajaan di mana ayana Jati Kemeling. Sedengkeun di tempat lain juragan anu pangbeungharna di kampung Cipancur nyaeta juragan Damar nu dibarengan ku dua baladna harita nu tarumpak kuda. Juragan Damar sanggeus kampungna harita hancur. Juragan Damar kukurilingan kaditu kadieu. Nu antukna juragan Damar eureun di salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh mangrupakeun hiji daerah anu katingali imahna oge kur aya we meureun sabaraha siki jeung imahna teh katingali kur aya 5 keluarga meureun nu jauh ka ditu jauh ka dieu. Nu antukna juragan Damar harita eureun di daerah dinya. Sanggeus juragan Damar harita tarurun tina kudana. Ulah teret kakencak ka katuhu ningali ka eta imah anu kur aya sababaraha imah. Kurang ti 10 imah meureun. Eta imah teh nu ngariung. Juragan Damar harita nyampeurkeun ka salah sahiji imah nu panggedena anu pangheulana ka tempo ku dirina. Hayam sasatoan di dinya anu katingali araya di buruan. Juragan Damar anu nangtung mancu harita neuteub ka salah sahiji imah anu panggedena. Pok juragan Damar harita ngomong ka baturanana. Ieu teh kampung naon cenah. Katingalina kur aya kana kurang ti 10 imah ieu kampung teh. Nah kamarana jelemana araya kitu pada kita tadi teh kurai sasatoan mah jelas aya. Mae kadenge ting berele. Hayam kadenge kongkorongo jeung hayam anu anakan oge hayam bikang loba ieu berarti aya keneh jalmaan meureunan. Nya juragan tapi ayana di tengah daerah anu jauh ka ditu ka dieu ieu mah nya. Nya jika urang tanyakeun ieu. Ayo ceuk juragan Damar ngajak eta dua jalma. Sanggeus kitu juragan Damar harita nangtung hareupeun di pakarangan imah dari eta imah nu ka tingalina ragede. Sampurasun cek juragan Damar harita. Rampes di jero kadenge anu nemalan. Trojol ti jero harita mukakeun panto katingali nangtung dina lawah. Ai, mangga Kak. Dieu geura sok. Mangga kalebat mangga sindang ka dieu. Ceuk eta jalma katingali bapak-bapak setengah tuwuh anu katingali make totopong eta bapak-bapak. Punten atuh. Bade ngarewong ieu abdi teh. Bade ngiring rehat heula sa watara waktos mah. Oh mangga sok di dieu sok di dieu. Ceuk eta bapak harita bari mukakeun ngagedekeun panto. Juragan Damar sup harita asup ka imah sedengkeun si bapak-bapak anu neuteub katiluan anu dararatang harita. Punten Dun. Bade ka mana tu urang teh ieu teh? Ceuk bapak-bapak harita. Salesna abdi teh ieu teh anu nuju ngalalana ari kawit mah di desa Pancur ieu teh. Di desa Pancur maksad teh kampung Pancur anu kakenaan musibah kitu. Sumuhun abdi tiluan anu memang tos nyalametkeun diri ieu teh. Aduh. Tageding ka mana nu sanesna? Nya,
duka ka mana panginten sadayana oge paburantak we nyelametkeun diri masing-masing. Keluarga saderek atuh ka mana ya keluarga abi tos daya dikieuna kalelet ku bencana anu sakitu ageungna. Aduh karunyanya Kampung Pancar kapungkur mah kampung anu kacida pisan. Nya bapak mah terang we gitu dah. Kapungkur memang bapak teh kantos ngalangkung ke daerah dinya gitu nuju ngalalana kapungkur. Kampung Pancar teh aya hiji jawara kapungkur mah namina teh sahanya si Kamileung kieu. Tah si Kamileung mohon. Kumaha si Kamileung masih kena aya di kieuna. Si Kamileung justru anu ngawartosan Kampung Pancar bakal bencana kan hanya karena abdi sara balad-balad harita tengah gugu karena naon anu jadi omongan si Kamileung ngantukna abdi nentang tur abdi sabalad-balad anu tetep aya di kampung si Kamileung sedang di kampung Cipancar sedangkan si Kamileung sabalad-balad setengah kampung lah kirang ti 200 urang ngungsi. Abi ngadon dising-sirikeun we. Dianggap jelema teu hidang. Tapi ai kabuktosanana geuningan. Satu ayana si Kamileung samingon ti dinya. Gara-gara we entos kampung teh seep sadayana. Aduh. Mohon Bapak oge terang kana misi Kamileung mah memang eta jalmi anu memang gagah sakti kapanan. Nyantos we aya tos bencana kieu mah da kumaha deui atuh. Angin urang mah ngadoakeun ka almarhum panginten anu tos daya di kieuna ke punten. Janten urang ayeuna bade terasa ka mana tuh? Puguh ge. Abdi nuju bingung gitu, bade terasa ka mana bingung. Oh gitu. Ari di dieu wargana memang kamarana. Araraya wargana biasa di dieu teh da. Ieu teh bumi teh kur aya salapan bumi. Ya anak baranakan gitu di dia teh bapak di dia teh kasebutkeun ti alit turunan teras gitu nepikakeun ayeuna aya salapan bumi sadayana ge masih keneh keluarga panginten. Aduh saraosin kieu daerah teh nya kitulah di dieu mah namun nya kitu di dieu mah da sadayana jalmi karena tatanen di dieu mah teu aya anu kamana-kamana karena tatanennya paling ngicalnya ka dayeuh kota ka ditu ka karajaan pami hoyong gaduh penghasilan anu ageung nya kitu paling oge nya ka dayeuh ka ditu pami di dieu memang ka karajaan mana pami ieu nya pami di dieu mah ieu teh kadang sok aya karajaan galah pasi di dieu teh. Da ai wewengkon mah duka ka mana ieu teh da teu acan aya anu kulantang kulinting tapi saurna nguping mah. Ke ari ujang tos lami kitu ieu teh kukurilingan saatosna Gunung Bitu teh. Abi teh tos hampir sasasihan lah kirang pangintenan. Da nya kitu teh ku seueur eureun-eureunan teh ya. Tujuan orang bade ka mana gitu ieu teh salaresna tuh nya tujuan abdi teh teu acan aya tujuan anu pasti tapi tadi saurna aya daerah anu enggal namina teh cenah daerah Jati Kameling. Sumohon aya daerah Jati Kameling ieu teh daerah Jati Kameling teh saurna ieu oge aya cenah karajaan Jati Kameling teh tapi nya kitu duka saha rajana margi teh acan ditengtukeun rajana cenah acan ditengtukeun rajana sumohon duka saha nu janten rajana engke tapi ai karatona mah jeung wargana parantos aya nya eta wargana anu alihan ti Cipancur ngan teh acan aya karajaanana maksudna teh aya rajana eta waratuna masih kena kosong molongpong tapi ai karatona mah cenah saurna ieu da bapak mah teh terang saurna karatona mah waduh kacida pisan endahna cenah kitu
Oh gitu. Entah can aya rajana samun da karajaan engal atuh mucunghulna oge nu teu terang sasaha oge siga suung cenah mucunghulna teh gitu ujug-ujug aya we saur partos mah gitu kan aya dugi ka ayeuna ge teu acan disebatkeun saha rajana di dinya teh gitu. Nah jati kameling teh eta jati kameling teh mun anu dicarikan ku jang kamileung teh cenah ku sakamileung teh ya. Oh gitu. Eta karajaanana aduh ka kerajaan mangan saurna ieu mah kamari pun anak kedebuhan pun anak masuk udar-idar geuningan bade ngical sagala rupi saurna pas dugi ka eta tempat hook tur bengong cenah anak pun anak oge sabab sasih kamari ngalangkung kadinya teu aya naon-naon tapi ayeuna cenah tos aya kerajaan kan bingung. Ieu teh nah kerajaan manungsa cenah kerajaan naon sabab ujug-ujug nyongol we aya cenah raja kerajaan anu endah karatona wah pokona mah tapi ditaroskeun teu acan aya rajana cenah ieu teh. Gitu atanapi bade nyobian atuh nyawa ka ditu bubuara sugan mah duh masih kena lami ti dieu wah ai lami mah lumayan di dieu masa masih kena tebih kadah mapah ge tebih itu di dia mah kumahanya duh bingung abi teh lah di dia we heula ngiring ieu heula we di dia ngiring rehat heula oh nyu mangga itu mangga bilih bade ngiring rehat mangga bilih bade bubuara di dia oge nya mangga tuh atoh keur bapa ieu seueur beuki seueur jalmi di dia teh beuki atoh kitu keur bapa mah emang kenging gitu pami abdi ngiring bubuara di dia nya naon atuh nya kenging di dia mah bilih bade ngadamel naon bumi atawa di mana kitu nya kitu di dia mah rame geuningan jalmi naik ke 8 bumi sabumi teh paling aya 4 tiluan eta ge barudak leutik itu sadayana nya masih kene saturunan bapa we nu ngagunuk di dieu mah gitu. Oh gitu Pak mohon nya mangga wae eta mah bilih bade bubuara di dieu menyemangga gitu atoh oge kanggo bapa namih batur gitu. Keke ari saha atuh ai wasta teh ieu teh kasebat mah abdi teh damar. Oh damarnya bapa mah anu nami mah Mahmud ieu teh sanes mah Mahmud tapi Mahmud we gitu. Oh mohon antukna juragan damar milu ngarareb heula di kampung eta kampung anu leutik warga nage kurang leuwih meureun kur aya 8 imah tangtuna henteu nepi ka ratusan eta warga di dinya teh kur aya sababaraha puluh urang we tina saimah nage bari jeung lolobana budak leutik tapi teuing kunaon juragan damar asa betah tur geunah tumanina harita juragan damar ngomong ka anak buahna kumaha kira-kira betah lamun cicing di dieu ari keur abi mah betah wae di mana-mana ge ngan heueuh we kitu asa hayang apal ka daerahna anu ngaranna Jati Kameling nya lamun hayang ka daerah Jati Kameling mah urang kudu leumpang sakitu jauhna meureun sanajan naek kuda oge cenah mah di dieu teh 2 minggu cenah perjalanan di warung basa eta nyebutkeun 2 minggu ayeuna geus di dieu 2 minggu nya sabanaha jauhna sabenerna ieu Jati Kameling teh nya tawa urang nu kukurilingan gitu jika nama urang nu kukurilingan ya juragan soalna urang teh nyaho tujuan jadi karasana asa lempeng tapi perasa tapi buktina urang dengan kuriling deui geus tapi ka daerah dieu cenah 2 minggu deui cenah ngomong ti warung harita basa urang eureun teh cenah 2 minggu deui ayeuna geus 2 minggu deui urang leumpang kuduna ka ditu teh cenah jadi nu mana nu bener atuh ieu teh teuing lah nu penting mah urang keun we urang iya we di dieu ngajaranna bubuara kumaha lamun daek buara di dieu daek di dinya nya daek lah kacida pisan daek nah di dieu kasebutkeun di dieu daerah nu geunah tumanina wargana saeutik jigana lamun hirup di dieu mah nya urang bisa kumaha kitu antukna juragan damar timimiti datang ka eta kampung anu ngarasa katarik ngarasa betah di eta kampung
dibagiakeun ku tuan rumah tangtuna lantaran ngarasa atoh keur mah Juragan Damar teu nunjukeun kasombongan anak de ayeuna mah. Da geus rumasa teu boga naon Juragan Damar teh kudu boga anu dibawa we. Duit anu disakuan. Da ka mana-mana ge mamawa duit Juragan Damar mah. Mantak kabur oge harita keur bencana duit teh anger aya dina sakuna. Nu antukna ti mimiti harita Juragan Damar buara di hiji kampung anu mana jauh ka ditu ka dieu. Nyeun imah tilu imah. Eta kampung teh katamahan jadi 12 imah meureun. Katingali Juragan Damar sapopoena sok tani ayeuna mah. Ngumpulkeun harta karuna memang Juragan Damar mah boga duit, boga itu jeung ieuna. Urang kampung di dinya anu digaji ku Juragan Damar ku duit sesa anu dibawa ka mana-mana. Anu tara disimpen di mana-mana dina saku we Juragan Damar mah. Mantak pas aya bencana duit teh henteu kabawa leungit sawareh mah. Nu sawareh memang leungit lantaran kaleled ku bencana, nu sawarehna deui untung Juragan Damar duit sakitu lobana teh dibawa we ka mana-mana. Juragan Damar timimiti harita bubuara di eta pitempatan. Duaan harita kawin. Kabeneran di tempat eta teh ayarana dikawin ku babaturan Juragan Damar atarapi ku anak buahna Juragan Damar. Sedangkeun Juragan Damar jeung anak buahna nu saurang deui harita lalagasan Juragan Damar oge anu bageur ayeuna mah. Lantaran rumasa manehanana teu boga itu teu boga ieu. Harta anu dijagokeun dina waktu ti heula geus eueuh nanaonan iwal ti mawa duit anu dibawa-bawana bari jeung saeutik-saeutik ku Juragan Damar harita dicokotan. Juragan Damar di dinya natatanen seperti biasa dari teu hese ari kebon mah dina waktu harita mah di mana we celena kebon mah. Nyeun imah di mana we celona deui. Beda jeung kawas ayeuna kudu tek-tek bengek jeung itu jeung ieuna. Sabab kabeh-kabeh geus aya nu ngabogaan jaman ayeuna. Ih, zaman harita mah kayaan anu leuweung dibukbak dijieun. Tempat usaha ku Juragan Damar nyaeta palawija tangtuna. Hasilna engke dijual ku warga eta kampung, dibawa ke kota. Lamun teu ka kampung kagalah pasi. Kadang oge ngajual ke kampung anu mana nu disebutkeun kampung Jati Kameling. Tapi hanya kal dina waktu ngajual ka Jati Kameling nu meuli hiji oge. Sabab dina waktu harita Jati Kameling anu can jadi kerajaan. Jati Kameling anu teu boga duit wargana, sabab warga Jati Kameling oge ngagunakeun tani tatanen. Encan nyeun duit, encan nyeun itu nyeun ieu. Antukna Juragan Damar saban poe sok ngajual teh nyatana ka pasar anu aya di Galah Pasi. Kerajaan Galah Pasi anu memang teu jauh-jauh teuing ti eta pitempatan. Kurleumpang 2 poe tawa 3 poe nepi ka kota raja Galah Pasi. Anu hartina eta kampung oge pasti kabawana ka kerajaan Galah Pasi. Cag urang tunda Juragan Damar anu geus bubuara di hiji tempat anu teu dikanyahokeun naon ngaranna. Ayeuna urang balikeun deui nyaetana ka kerajaan Jati Kameling. Kerajaan Jati Kameling anu memang beuki dieu beuki maju wae. Katingali rahayatna anu tentrem ayem gemah ripah loh Cinawi. Para ponggawana nu geus nambahan deui. Anu ayeuna mah ponggawa teh sajabana ti gararagah. Loba deui tentara-tentara nu pabaliut ka ditu. Kerajaan Jati Kameling sanajan kerajaan leutik kasebut. Tapi kasohor kerajaan Jati Kameling teh anu ngabogaan tentara anu gagah tur sakti. Oge cenah ratuna Jati Kameling anu memang ratu anu gagah tur sakti sanajan kitu ratu anu maha adil. Kasohorna Jati Kameling lain kur ka kerajaan-kerajaan semodel Galih Pasa atanapi Galah Pasi. Tapi ka kerajaan anu lain oge memang Jati Kameling teh kadenge. Loba para pedagang anu asup ka daerah dinya. Nu ayeuna Jati Kameling kasebutna geus stabil geus aya mata uang.
Jati kameling anu memenang mata uang na teh nyaeta tina emas sawareh mah. Perunggu jeung kuningan katut perak. Jati kameling anu subur harita loba jalma anu tidak kerajaan lain pindah ke Jati Kameling. Jalma-jalma anu pindah mawa adat masing-masing, mawa budaya masing-masing tangtuna. Anu pindah teh mah Tigalah Pasi ke Jati Kameling ngabring sabab negara paling deket teh negara tetangga nyaeta Nagalah Pasi. Sedengkeun Raja Tigalah Pasi kacida pisan murka na barang ngadenge. Rahayat ti nagara Galah Pasi loba nu pindah ararinit pikeun bubuara di negara Jati Kameling. Prabu Waringin Sungsang harita ngumpulkeun para ponggawa. Prabu Waringin Sungsang jelas tetarima lamun rahayatna pararinah. Pinahna rahayat ti nagara Galah Pasi ka nagara Jati Kameling tayalian. Sabab nagara Jati Kameling anu memang subur, duit na gede, jeung itu jeung ieuna raja na oge cenah anu kabejakeun sakti tur gagah. Sanajan raja Jati Kameling teh mangrupakeun awewe nyaetana Ratu Nyimas Dewi Keningan. Prabu Waringin Sungsang anu ngumpulkeun rahayatna atanapi ngumpulkeun para pejabat di negara, menterina, patihna, harita kabeh dikumpulkeun. Sanggeus sararea harita ngagunuk tur ngumpul. Prabu Waringin Sungsang harita pok nyarios ka pati junta anu aya di payunanana. Pati junta, kumaha ayeuna kaayaan nagara urang? Ampun Gusti, saresna nagara urang teh tetep aman, namung aya hiji perkara anu kedah kurang dibenerkeun Gusti. Perkara naon ieu teh? Sumut perkawis pararinahna rahayat ka nagara anu enggal nyaetana nagara Jati Kameling. Wah, kurang ajar. Ulah yakin nagara Jati Kameling geus ngiming-ngiming segala rupa pikeun narik rahayat ti urang. Itu bisa diantep. Jati Kameling anu memang saeutik rahayatna, ponggawana kurtiba sabarasiki, tapi wanian kena-kena nagara anyar, kena-kena nagara beunghar, wani ngabibita pikeun dari rahayat. Sumuhun Gusti, alasanana rahayat ngalihna ka Jati Kameling teh nyaeta Jati Kameling anu subur makmur kemahripah loh Cinawi, daerahna anu memang kerajaanana anu tentrem ayem, teu aya halangan itu sinareng ieuna, aman santosa, sanaos kerajaan Jati Kameling gaduhan ponggawa anu saalit tapi tetela. Teu aya hiji oge penjahat nu asup ka daerah Jati Kameling. Teu aya bangsat, teu aya karaman, estuning aman tentrem. Urang ajar. Lamun kitu urang kudu tetep ngawaskeun Jati Kameling euy. Sabab dina hiji waktu Jati Kameling geus pasti bakal jadi cucuk pikeun urang euy. Ratu anu ngawasa Jati Kameling anu ngaranna Ratu Dewi Keningan
ulah jadi panasaran hayang papanggih jeung eta ratu jati kamaling. Nakawas kumaha kemampuan eta ratu jati kamaling teh? Ampun Gusti, Gusti Ratu Nyimas Dewi Keningan hiji ratu anu kacida geulis rancunitna. Sajadabina geulis rancunit teh saurna eta ratu teh ngabogaan aji kasakten anu gagah tur hebat. Teu percaya aing kagagahan kasakten, kasaktian, ilmu bela diri moal aya nu bisa ngelehkeun aing Prabu Waringin Sungsang. Timalan Gusti Senopati Janur Urip kaula nun Gusti kumaha nageus pernah dilaksanakeun anjeun pikeun ngadatangan tur nyamar ka karajaan jati kamaling. Ampun Gusti, salaresna jisim abdi bade angkat ka daerah jati kamaling teh sasih payun. Nah, sabab sasih payun di nagara jati kamaling teh nuju diayakeun sayembara nu kaleresan jisim abdi oge ngiringan sayembara. Sayembara jang naon? Sayembara pikeun dipilihna ponggawa sakti tentara gagah kanggo ditempatkeun di jati kamaling. Anu kaleresan abdi nyamar tur abdi ngiring aug dina eta acara. Halus sabaraha urang ti dieu nu milu, sadayana teh di dieu anu ngiring teh kirang langkung aya kana 8 urang. Sadayana anu 8 urang teh nu ngagaduhan aji kasakten anu hebat, anu mana pami engke abdi sareng balad-balad abdi kapilih tur ngengingkeun ieu pertarungan nu tangtos abdi bakal dipilih janten prajurit di jati kamaling. Saterusna kumaha? Anu saterasna tangtos abdi bakal ngayakeun ceuk paribasana mah musuh dina jero lingkungan eta. Abdi bakal ningalian, abdi bakal nyusup ka ditu ka dieu ngismeun ka warga-warga, ngismeun ka para prajurit anu lainna. Dah bisa, pasti bisa. Sabab lamun abdi engke ngengingkeun dina pertarungan teh jabatan abdi tangtosna jabatan anu luhurna keranan anu bisa mangaruhan ka sakabeh warga jati kamaling tangtuna. Kumaha Kipati? Salaresna abdi kirang satuju Gusti. Sabab jati kamaling teh sanes kur dipingpin ku hiji istri anu gagah sakti tapi oge rama tieta istri nu kudu diwaspadai. Memangna saha? Rama eta istri teh namina Raden Gusti Kamileung. Kamileung nu pernah diomongkeun teh ya, nu pernah dicarioskeun teh ya. Jadi manehanana meureunannya anu ngawasa dia teh kerajaan teh sumung murang kalihna Raden Gusti Kamileung teh nyaeta nu namina Nyimas Ratu Dewi Keningan anu memang gagah sakti sarua sareng ramana ngagaduhan aji kasakten anu hebat. Sanaos teu acan katingali tarungna kawas kumaha tapi Nyimas Ratu dia tapi tempatan teh jelas gagah. Saurna lawan tina engke para jawara teh nyaetana ratuna di jati kamaling. Katarik mun kula kitu mah. Senopati
Mohon Gusti ayeuna mah kieu kula anu bakal ngaganti anjeun tarung getal pakalangan. Maksudna lamun anu rek turuna nyaeta ratu ti Jati Kamaling anu ngaran Nyimas Dewi Keningan, kula nu bakal turun anu bere we ngaran anjeun nyaeta Janur Urip. Jadi anjeun teu kudu init ka ditu tapi kula nu bakal init ka ditu. Kumaha bade? Waduh, salaresna mah sae tapi nama tak teu bahaya gitu Gusti. Kula yakin jeung percaya kana naon kemampuan kula. Kula Prabu Waringin Sungsang anu geus tangtu moal aya nu mampu ngelehkeun ajian-ajian kula. Bari rek ngabarkeun kakuatan we kula teh. Sawa geus lila kurang teu perang ieu. Rek ngajaran we sakumaha kemampuanana eta awewe ratuna ti Jati Kamaling teh. Sakabeh nu aya di dinya harita ngahulang. Lamun geus rajana turun, sakabeh jalma nu aya di dinya geus teu bisa deui nyarek ka Supatih Junta. Senopati Janur Urip oge geus teu bisa ngomong naon-naon. Sabab Prabu Waringin Sungsang anu memang gagah sakti, anu geus kasohor ka mana-mana, hiji raja anu gagah teu boga kemampuan kasaktian anu hebat. Anu memang geus dilan teu perang, sering Waringin Sungsang jeung prajuritna nyambangan ka kerajaan-kerajaan, nalukeun kerajaan-kerajaan, nepikakeun sababaraha hiji kerajaan jadi balad manehanana, jadi patalukan manehanana. Ayeuna aya raja leutik, kerajaan leutik anu ngaran Jati Kamaling. Pikiranana Prabu Waringin Sungsang lamun engke bisa ngelehkeun eta awewe geus tangtu eta kerajaan anu kaya, kerajaan anu beunghar geus bakal kacekel ke dirina. Lamun geus kitu genah ke dirina Waringin Sungsang anu memang licik kat sohor ngagunakeun 1000 akal nu tangtuna optimis bakal menangkeun peperangan atanapi tarung sayembara anu dilakukeun ku dirina sorangan anu tarung engkena nyaetana jeung Nyimas Jati Kamaling atanapi Nyimas Dewi Keningan. Sakabeh omongan Waringin Sungsang digugu ku Patih Junta. Senopati Janur Arip harita nu ngarasa kaduhung tapi dati bisa kumaha-kumaha sabenerna Senopati Janur Urip anu hayang papanggih jeung eta wanoja anu kasohor geulis rancunit. Kageulisanana cenah mah taya tandingna ratu ti Jati Kamaling teh memang geulis rancunit. Waktu beuki nyerelek, sapoe 2 poe 3 poe kacaturkeun di kerajaan Jati Kamaling. Para tentara anu teu sabaraha loba harita obyag nyiapkeun segala rupana. Masyarakat di Jati Kamaling anu teu cicing mantuan ka para prajurit ka para ponggawa anu mana Ki Patih Maktapura, Panglima Jabang Aruna, oge Senopati Bajul Pataru oge geus araraya di dinya. 3 kesatria anu memang ngebogaan aji kasakten anu hebat. Harita nyerengan ka Nyimas Ratu Dewi Keningan anu hoyong ningali persiapan dina engke ngayakeun nyaetana sayembara. Sanggeus nepi keluar
Nyimas Dewi Keningan hari po ngarurat teret ka kenca kakatuh. Kaayaan alun-alun kota anu kacira pisan endahna. Rahayat dirinya anu geus campur baur lain warga Cipancur nu baheula, tapi geus loba warga-warga asing anu lainna anu ngadon bubuara didinya. Barang ngaliwatna tur katingali ratu ti Jati Kameling harita kaluar, sararea harita manggut bari semu ngadongkokeun awakna nandakeun tanah hormat ka eta ratu anu bijak jeung adil. Ratu Dewi Keningan harita eureun ret ngareret harita kaki patih Maktapura. Paman Pati, Sumuhun Gusti, aya pikeun saeunaon? sadayana parantos disiapkeun paman. Sadayana parantos disiapkeun. Mamang Jabang Aruna, Kaula aduh. Sadayana parantos siap, sadayana kantun nyiapkeun sababara hiji anu can disiapkeun. Kakang Bajal Pataru, Kaula nun Gusti. kumaha perbatasan sadayana parantos araraman. Sadayana parantos dijaga ketat. Anu tangtosna siap kanggo ngagelar acara dina dinten enjing. Sapalih mah para jawara, para jago-jago parantos ngagunu di hiji tempat anu tos disiapkeun. Sumuhun Gusti. Sadayana parantos disiapkeun, para jago-jago parantos ditempatkeun. Dina dinten enjing, dina digelarna sayembara, utang tosna sadayana parantos siap. Hatur nuhun pisan mamang, bagja kumanjangan. Paman Pati, Kaula nun Gusti. pami segalana parantos siap. Abdi nyuhunkeun dina enjing diayakeun gelaran sayembara sadayana ponggawa wayahna. Kada siap tur samakta ku pekarangna. Margi abdi yakin bakal seueur jalmi anu nyusup tur anu ngancam kana kaselamatan kerajaan urang. Timalan Gusti. Pami eta mamang siap dina sagala rupina, tos disiapkeun sagala rupina, tenang we. Gusti ayeuna kantun nyiapkeun we, nyiapkeun diri kanggo enjing tempur di medan laga, ngalayanan jalmi-jalmi anu ngiring kana sayembara. Nyamung atuh kitu mah nuhun pisan paman, oge sadayana nu aya di dieu. Sumuhun Gusti timbalan. Nyantos atuh. Sanggeus puguh kitu mah nu geulis harita ngalangeor diasup ka jero nyatana ka jero karaton. Dituturkeun ku Kipatih Maktapura. Sedengkeun Jabang Aruna anu siap harita Jabang Aruna nyiapkeun diri jeung sakabeh para tentarana, sabab Jabang Aruna anu memang panglima perangna. Anu tangtuna keur Jabang Aruna tanggung jawab dina keamanan segala rupana. Sedengkeun Bajul Pataru mangrupakeun satria anu siap ngawaskeun segala rupa gerak-gerik jalma-jalma anu jadi dicurigana kumanehanana. Bajul Pataru jelas hiji satria gagah tur ngora, buk anu ngagebai panjang. Lamun ngomong pinuku karisma, Bajul Pataru hiji satria anu tangguh, anu asalna nyaetana ti hiji kerajaan anu dipingpin ku Prabu Waringin Sungsang, nyaetana Galih Pasa.
Maktapura Jabang Aruna Bajul Pataru. Tilu jalma anu kad disingkirkeun ngahaja nyaetana Kuwaringin Sungsang. Maktapura anu teu satuju Jabang Pataru atanapi Jabang Aruna oge sarua anu teu sapagodos jeung kahayangna Prabu Waringin Sungsang. Waringin Sungsang anu disebutkeun raja anu gagah tur sakti, tapi ngabogaan tabeat jeung akhlak anu beda. Sedengkeun Maktapura jeung sabalad-baladna anu memang teu panuju nolak kana naon kahayang anu jadi raja. Lantukna Prabu Waringin Sungsang ngancurkeun fasilitas tur imah-imahna Maktapura, Jabang Aruna jeung Bajul Pataru. Tapi Maktapura, Jabang Aruna jeung Bajul Pataru harita teu mere perlawanan. Lain ku sieuna, lain ku itu ku ieuna. Tapi manehanana boga misi dina akhirna. Wantukna nu tiluan eta ngalalana tur nepikakeun manggihan hiji karajaan anu ngasih kene kosong molongpong. Maktapura nepika ngobrol harita jeung si Kamileung anu bogana eta karajaan. Pamimpin eta karajaan. Maktapura, Jabang Aruna, Bajul Pataru anu geus apa saha si Kamileung. Wantukna ngedalkeun diri pikeun ngabakti ka eta karajaan anu ngaran Jatikameling. Didinya Maktapura, Jabang Aruna, Bajul Pataru anu tangtu ngabogaan ilmu masing-masing, ilmu pemerintahan, ilmu bisnis jeung sajabana dina waktu harita ngajadikeun eta nagara teh ayeuna jadi nagara kuat. Kuat dina masalah ekonomi na disebutna oge dinobatkeun meureunan jadi nagara anu memang beunghar. Ubak libuk mantak rahayat di nagara-nagara anu lainna tangtuna loba nu ngaleut kadinya pikeun bubuara, pikeun dagang, pikeun usaha jeung sajabana sabab penghasilan di negara eta kasebut gede. Sanajan rahayatna saeutik, tapi memang rahayat anu lain anu memang ti negara lain sok wisata kadinya pikeun neangan ketenangan diri di negara Jatikameling. Nu tangtuna ayeuna Jatikameling anu geus ngajangelek jadi hiji karajaan anu kasebutkeun nagara kaya, nagara gagah sanajan rahayat saeutik. Sakabeh rahayat Jatikameling harita geus siap-siap. Anu tukang dagang nyiapkeun daganganana saloba-lobana sabab dina poe isuk baris diayakeun acara nyaetana sayembara. Hayang ningali jago-jago ti saban daerah, jago-jago ti saban paguron, jago-jago jalma-jalma penting di kerajaan tatangga anu dionang atawa anu milu tarung di tepi tempatan. Anu jadi lawan anu tangtuna anu kahiji lawanna nyaetana Bajul Pataru. Hiji satria anu gagah pikeun ngalawan anu mimiti. Sedengkeun lawan anu kaduana anu disiapkeun teh nyaetana Ratu Nasokrangan, di mana Bajul Pataru engke ngarasa menang lawan anu sapadan, menang lawan anu memang pinunjul. Kakara ratu di nagara Jatikameling anu turun pikeun ngalawan anu memang kasebutkeun gagah tusak. Rahayat di mana-mana negeri tatangga anu geunyeung yen aya sayembara di negeri anyar anu ngaranna Jatikameling. Raja-rajana kadang-kadang anu hayang apal da cenah mah Jatikameling teh selain kerajaan anu endah. Loba tempoeun, loba beulieun di kerajaan Jatikameling. Atuh di mana-mana harita datang cunuk waktu ningang mangsana dina poe anu geus ditangtukeun. Poe harita poe anu geus ditangtukeun. Datangna para jawara, tamu-tamu kanagaraan anu tangtuna anu sakalian hayang apal tur ngenalkeun ka nagara tatangga yen aya nagara anyar nyatana Jatikameling.
Satria-satria ti sabanagara harita anu geus parara datang kasupkeun ti nagara Galihpasa. Nagara Galihpasi anu dipimpin ku Prabu Waringin Sungsang. Tangtuna Waringin Sungsang teu nemongkeun saurang raja, tapi nemongkeun saurang satria we. Waringin Sungsang sabenerna mah hayang ningali bener henteu na ieu Wanoja ratu ti nagara Jatikameling teh memang gelis rancunit atawa henteu. Sedengkeun tira karajaan lain oge satria-satria gagah, satria-satria anu kasep, anu tangtuna ngabogaan ilmu panemuh jampe pamake anu hebat. Harita oge anu ngalit ngeungkeuy ngabandaeut ngemat-ngemat nyatang pinang pikeun asup ka nagara Jatikameling. Dina pintu perbatasan harita anu dijaga ketat ku sabaraha urang ponggawa anu tangtuna lain ponggawa biasa-biasa, tapi ponggawa anu pinuh ku ilmu cemar ku panalar. Sabab eta ponggawa pilihan Jabang Aruna anu memang gagah sakti samemeh ponggawa eta jadi ponggawa tangtuna diuji tina sagala rupa kekuatan tur kamampuanana. Sageus lulus Jabang Aruna kakara narima nu matak sakabeh ponggawa di eta pitempatan teh anu jore-jore. Cunduk waktu dengan mangsa kenang padungdung harita anu dimimitian panitia anu geus ngagorowo. Panitia kerajaan beda jeung panitia model hajatan biasa. Panitia nu aya di dinya anu ditunjuk langsung ku Kipatih Maktapura hiji ponggawa anu kasebutkeun sarua gagahna, sarua saktina tangtuna. Samemeh acara dimimitian harita mintonkeun heula rupa-rupa kesenian anu aya di daerah eta. Tetela Jatikameling teh boga kesenian anu memang khas, kesenian anu asalna dibawa warga-warga nyaetana warga Cipancur anu baheula pindah ka dinya nu ayeuna dijadikeun kesenian utama tangtuna. Dileungitkeun ku si Kamileung oge jeung nu jadi ratuna. Sabab manehna kaasup warga Cipancur baheula anu boga kesenian khas tarian anu istimewa cek paribasana. Sararea warga anu aya dirinya nu nyaksian non teh surak eak-eakan ngarasa bunga asa kahibur